Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa anu aya di santero jagat raya. Abdi Wening kelompok 5 kelas 12 MIPA 4. Bade nyaritakeun hiji jalmi nu pastina sadayana tos terang atanapi tos pernah ngadangu tentang ieu jalmi. Namina teh Si Kabayan. Ayeuna urang bade carita salah sahiji dongeng nu judulna Si Kabayan Ngalamun. Mitohana Si Kabayan keheuleun pisan sabab Si Kabayan sok ngalamun wae. Digawe bari ngalamun, dahar bari ngalamun. Mandi bari ngalamun, komo deui di pacilingan mah meuni beuki anteng ngalamunana teh. Sakali mangsa Si Kabayan manggih endog meri ngagoler dina jarami di sawah. Si Kabayan atuhun pisan, gancang endog meri teh dibawa ka imah deuk ditembongkeun ka pamajikanana. Syukur atuh ka dieu urang kulub keur si encit. Cek pamajikan Si Kabayan. Montong tembal Si Kabayan. Anggur mah rek dipegarkeun, dipilukeun kana hayam bapa anu ayeuna keur nyileunglem. Tembal Si Kabayan. Tidinya endog teh diteunden hareupanana bari ditaksir. Kumaha akang wae atuh ngan ayeuna di HP budak uing rek ngisikan heula. Cek pamajikan Si Kabayan bari ngajingjing boboko nu rek ngisikan di pancuran. Si Kabayan cingogo harudum sarung bari ngaharepan endog. Budak nama diantep we sina kokorondangan dina palupuh. Sedeng manehna anteng ngalamun deui, kieu ngalamunana teh. Endog pasti megar. Heuk bikang engke pasti ngedog deui. Upamana wae endogna 10 terus dipegarkeun deui. Megar deui boga 11 meritah. Pek kabeh ngendong deui. Mun endogna 10 jadi boga 110 endog. Beuki lila meritah beuki loba. Endogna oge beuki loba. Aing rek jadi bandar endog. Endog dijualan, aing jadi loba duit. Duitna dibelikeun kana domba bikang. Dombana baranahan, nepi ka aing loba domba. Dombana dijual ka pasar. Terus dibelikeun munding sarakit. Munding oge baranahan. Aing bakal loba munding. Aduh heuy. Keur anteng kitu, geprak wae endog Si Kabayan teh dibaledog ku pamajikanana. Nepi ka peupeus. Si horeng endog teh kacing calang. Kabayan, cing atuh kana ngalamun teh meuni kamalinaan. Tuh tenjo si encit meuni bucuncur sirahna tidak gor kana tihang. Da diantep wae. Si Kabayan kalah kamolotot kana pamajikanana. Kunaon munding aing diruksa ku maneh? Rasakeun ieu paneunggul. Cek Si Kabayan bari ngamang-ngamang sapu. Pamajikan Si Kabayan teh sieun. Tuluy lumpat ka imah kolotna bari ngais budak. Si Kabayan budak bari angger ngamang sapu. Mitohana norojol ti imah. Tuluy nanya ka Si Kabayan. Kunaon maneh teh Kabayan kawas nu teu eling? Bungan munding uing diruksa ku si Iteung. Nah ti mana maneh boga munding? Pan tina ngajual ladang endog, asal nama. Tembal Si Kabayan. Bohong ketang ngalamun ngungkul. Bari nandogna kacing calang. Si Iteung nambalang. Kitu. Cek si Mitoha Kabayan. Paingan atuh kebon aing meuni ledug di ranjah munding. Ari maneh boga munding mah, ayo gantian. Mun teu ganti-gantian dilaporkeun ka polisi. Ampun Pak, cek Si Kabayan. Abdi mah teu gaduh bulu-buluna acan munding teh. Eta mah lalamunan. Ayo Iteung urang balik. Si Kabayan ngajak balik ka pamajikanana. Mitohana gogorkeun. Isukana Kabayan dititah ngalak kalapa ku mitohana. Tina 10 kalapa, Si Kabayan bakal diburuhan kalapa 10. Si Kabayan atuhun pisan, terekel we naek kana tangka kalapa, rek ngalak kalapa nukol. Barang nepi luhur tuluy, diuk si dendang dina sela-sela dahan kalapa, teng wae ngalamun. Buruh ngalak kalapa rek dijual, ladangna dibulikeun kana endog hayam. Tuluy dipegarkeun, pek diingu. Hayamna beuki loba.
endogna dijual ke pasar. Aing jadi bandar endog. Dina ladang endog aing rek meuli domba. Domba noge ngareaan. Aing jadi bandar domba. Tina bati domba aing rek meuli munding. Ketang moal meuli munding bisi ngaroksak sawah mitoha. Rek meuli kuda wae. Kudana kuda balap, kuda Australia nu jangkung teh. Aing jokina kudana dilumpatkeun. Bari ngalamun kitu teh si kabayan rendekan dina palupuh kalapa. Kuda teh beuki tarik lompatna. Horse, kotoplak. Si kabayan beuki motah we diukna dina palapah kalapa. Nempi ka palapah teh pepeleonan. Kulantaran motah teuing, palapah teh potong. Si kabayan ngoleang dibawa ku palapah kalapa. Gebrus we ka balong. Untungna kalapa teh di sisi balong. Si kabayan pipina baret kana ku renggang awi. Sukuna ti palitek. Untung teu maot oge. Ti harita si kabayan kapokeun deui ngalamun dina tangkal kalapa. Sakitu wae carita si kabayan ngalamun teh. Pangajaran anu tiasa dicandak tina carita ieu nyaeta urang sarerea ulah ngimpen nu moal kahontal. Komo deui dugi cilaka di kanyataanana. Sayana urang kedah boga kahoyong anu kaukur. Dugi ka dieu carios si kabayan. Tetap semangat, jaga prokes, ulah ka mamana heula. Di bumi wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.